Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur ti lembur barayati kota. Penak deui dina channel Afi Hendy Official. Dina dangket ayeuna urang sami-sami medar perkawis wawancara. Nah, wawancara teh dina bahasa Inggris nama disebutna interview. Asalna tina kecap inter hartina lolongkrang jeung view hartina vaniten atanapi panempo. Jadi wawancara bisa dihartikeun kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua orang atawa leuwih secara langsung antara nu ngawawancara atanapi disebutna interviewer jeung nu diwawancara. Disebutna narasumber panggejer atanapi responden. Kitu tah. Dina bidang jurnalistik kegiatan wawancara teh penting keur salah seorang jurnalis atawa wartawan pikeun nyangking atawa maluruh informasi keur nulis warta atanapi berita. Beda jeung wartawan anu ngahaja ngawawancara narasumber pikeun bahan warta. Ari dina kagiatan jumpa pers atanapi konferensi pers mah biasana wawancara teh lantaran kahayang narasumber. Nah, dina kagiatan panelungtikan atanapi penelitian wawancara dilaksanakeun pikeun tujuan maluruh atawa neangan data keur bahan panalungtikan. Kitu tah. Nah, ieu mangrupa tujuan wawancara numutkeun sawatara ahli komunikasi. Nu kahiji tujuanna teh mastikeun bener jeung henteuna kajadian atawa sok disebut oge aktualitas fakta. Nu kadua nyangking pamadegan atanapi pendapat resmi tinara sumber. Lajeng nu katilu ngaguar atanapi medar atanapi ngabahas pamanggih ahli gitu. Nu kaopat konfirmasi keur babandingan data kitu tah eta. Nu salajengna aya hal-hal anu kudu diperhatikeun atanapi diestokeun dina wawancara. Nu kahiji kudu muguhkeun informasi naon nu rek dikumpulkeun. Nu kadua nangtukeun saha nu rek diwawancara. Nomor katilu nangtukeun iraha jeung di mana rek diwawancara. Lajeng nu kaopat nyusun angket wawancara saperti daftar pananya atanapi pertanyaan anu rek ditanyakeun. Nah, biasana nyoko kana prinsip 5W hiji H kitunya what naon, where di mana, when iraha, why kunaon, who saha, how kumaha. Eta mangrupa prinsip 5W hiji H. Tetapi abdi mah biasana nyebutna teh suih nya kanggo ngagampangkeun 5W hiji H. Gitu lah. Lajeng nomor kalima dina derna wawancara hadena mah ngagunakeun bahasa Sunda anu merenah gitu. Lajeng nomor kagenep nyatetkeun informasi penting anu ditepikeun ku narasumber. Narasumber dina bahasa Sunda disebutna pangjejer. Bakal leuwih hade upama direkam, dipoto jeung disuting. Jadi aya bahan dokumentasi. Nah, kitu tah. Salajengna para wargi, aya sawatara tata krama dina wawancara. Nu kahiji, nu ngawawancara teh kudu netral. Hartina teu meunang nyawad kana pamanggih narasumber. Sabab nu ngawawancara mah pancena oge ngan saukur nyatetkeun, ngarekam atawa ngadokumentasikeun hasil wawancara kitu tah. Nu kaduana kudu sopan. Hartina dina prungna ngawawancara kudu nembongkeun kasomeahan, rengkak, ringkag, rindat, paripolah. Nah, kudu nata krama. Nyarita bahasa Sunda kudu luyu jeung tata kramana.
Kitu tah. Salajengna aya nu disebut wanda wawancara gitunya. Nu kahiji aya nu disebut wawancara mandiri. Nah, sok disebut oge wawancara individual. Hartina saurang pawawancara ngayakeun wawancara ka saurang narasumber. Wawancara mandiri biasana dilaksanakeun ku saurang wartawan waktu keur maluruh narasumber pikeun nulis hiji warta gitu eta wawancara mandiri. Salajengna aya nu disebut wawancara kelompok. Biasana jumlah pawawancarana lobaan, narasumber mah bisa saurang atanapi lobaan oge atanapi kelompoknya. Upamana wae sababaraha urang wartawan ti sawatara media ngawawancara grup band gitu. Contona teh nyata lamun wartawan ti media TV ngawawancara grup band. Eta contoh wawancara kelompok. Lajeng nu katilu aya nu disebut wawancara konferensi kitu tah. Kagiatan wawancara anu ngalibatkeun sawatara narasumber. Janten nu dimaksud wawancara konferensi ternyata kegiatan wawancara anu ngalibatkeun sawatara narasumber. Upamana wae acara talk show di TV atau kegiatan diskusi publik. Kitu tah. Wawancara kelompok oge bisa dilaksanakeun boh secara langsung, boh teu langsung atanapi ilahana disebutna telekonferensi. Kitu eta wanda wawancara. Salajengna dumasar kana sifatna wawancara dibedakeun jadi dua rupa. Nu kahiji anu disebut wawancara kauger atanapi diwatesanan terbatas. Sok disebut oge wawancara tertutup. Hartina pawawancara kudu bisa nyekel Rusiah rupaning informasi tin hasil wawancara. Ti mimiti identitas narasumber tug nepi ka perkara anu bisa atanapi ditepikeun ka narasumber. Biasana pawawancara geus nyayogikeun angket anu patalekan jeung jawabanana geus disiapkeun kitu tah. Narasumber mah pancena ngeusian jeung milih jawaban nu dianggap bener gitu. Eta wawancara kaugar. Lajeng disebut wawancara bebas. Nyaeta kagiatan wawancara anu pananyana teu dirumuskeun heula ku pawawancara. Dina derna wawancara oge biasana mah pawawancara ngadadak ngasongkeun ka narasumber. Diluyukeun jeung situasi katut kondisi waktu kegiatan wawancara lumangsung. Narasumberna oge biasana mah mere jawaban anu bener-bener ngadadak harita keneh. Nah, wawancara bebas sok disebut oge wawancara terbuka. Hartina pawawancara teu kauger kudu ngarusiahkeun identitas narasumber. Kitu oge pananya bebas teu kawatesanan. Nah, rupina kitu pedaran perkawis wawancara dina danget ayeuna. Sakali deui sim kuring umajak kanggo sadayana ulah hilap like, comment, and subscribe channel Api Hendy Official. Tepang di dina pedaran-pedaran salajengna. Cag ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru. Sampurasun. Pes. Yo, di mana ya, Teh? Meningakeun Pak bisa daya di SMA Bina Muda manawi kawedian abdi bade tumaros manawi Bapak nuju rine. Oh, mohon di saya mang sama kepala betul.
Manawi tiasa dibantos aya kegenauna tuh pembeton sase so ulah di dinding teuir sindang sloka mengadari saya pasar naon Kami abdi Maulid dan Mustaqimah. itu Kami abdi Azalia. itu Kami abdi Kahila. ieu sangat terpesona menjadi kami sendiri Abdi teh hoyong terang. Seni naon anu digarap ku Bapak teh? Sampurasun seni anu digarap ku bos buat berarti seni ukir seni wayang golek berarti ukir kesenian Sunda anu nuju populer anu nuju booming anu suar di Tatar Pasundan Parahyangan sareng sabu durinana kayak kamisna dia seni ukir seni ukir bahan teh mung sabatas tina kai anu direka-reka sangkan guna sareng pahat utamina kamu anu resep teh kamu pakasaban bisa mengukuran pangabutuh hirup di kelompok sanos berarti sapira oge mung teu boleh aya guna sareng seni ukir bahan-bahanna kayu limbah atau lebih jelas biasa baik bagot kamu di kamar heula bisa digambar dipapas rajin diukir rasa patos kieu seueur anu mikaresep hari teh hiji kemudian dua kanggo wudu dan teu ngerokok supados teu bau kemana-mana ieu teh jadi penyawat lebih kasaring ku ieu benda namina pak deui wayang golek maka seni anu parantos sumebar anu adiluhung dina patwa pituah wejangan sareng rupi-rupi dikawit dina seni wayang mah aya seni suara aya seni tari aya seni rupa aya oge ukir komplit dina wayang mah lagi winu sanesna seueur nu anu palingkeun sapari we heras palingkeun campur kana waktos Terus seberhalami Bapak ngagarap seni teh? seni nu digarap ku simkuring ku bapak kira-kira di tahun 80 dina wayang golek nanti dina ukir palingkeun teu acan kami kita 2 tahun kepengker alhamdulillah di bidang ieu perkawis senina seueur harungan buat dina panggilan buat dina paksana dina sama balik itu teu urang aya harapan mah kapayuna tetep pisan kaos jenis sunat ieu seni urang diurang ku urang keur urang keneh Tatar Pasundan Parahyangan sareng sabirinana mari bakal ngarti kana eta seni lintanti bahasa ka bangsa kita pemilikna maka digambarkeun yen akhlak manusia digambarkeun tina budaya lamun budayana satu bangsa nage awet-awetan ieu dibahas atau lebih dipedar dina seni wayang golek dina seni sami bagi ieu gubragna tina rasa hate atanapi realita tina karesep tina seni rupa ieu aya dina cipta rasa kana cipta gelar artinya melampiaskan cik basa lagi nama tina rasa kana bentuk perkawis harapan mah teu boleh-boleh aya kasemangetan malah mangar ieu tiasa aya anu raskeunana seueur-siwi nu bakal sumping di pihak panitiaan generasi muda anu mikaresep dikasih kana seni sareng budaya urang di Parahyangan di daerah sanes margi ciri tradisi mah ulah dibikaleungit di paripaos luntur kaibunan laas kahujanan
beliau buka poe hakina jati tekasih kujunti malah mandar iya tiasa nanjir ke kapayuna ulah dipika hapus ku obahna zaman kurang ulah nepika kabebet ulah nepika tinggalin contoh-contoh di negara sejen di daerah sejen seperti upamana di Bali anu sakitu mibanggana magahanana budayana boh di India oge tah di terus hampir lepas kumagi katutup ku zaman parantos jati kasih kujunti kami Bang Malu paraos salami ieu Bapak reng-rengan seniman seniwati naon Bang Baluh paraos kusimpurin primanos kita jadi di pemasaran tapi terampil memasarkan hasil produk atau napi kreasi hasil karya kadang jangan tersepen kayak gitu mah kamu resep pangosnya teu dibangun kamu start sabar wae pasti digali nah lajeng kahoyong mah ke pihak sanes pemerintah ais pangampi seniman-seniwati anu resep ieu barang-barang hasil karya ti boh produk rumahan boh di karya seni anu sasatna pang sederhanana paling handapna sok pika resep sok pika cinta jika malah belian ku sakamampuan datang pasarana lain mahar telah maksa kudu dibeli tapi sakitna keur ngabantu perekonomian ka pihak-pihak anu resep karya boh dina seni boh dina budaya seni pikir seni tempat jeung sakibana tapi nanti maksa mudah-mudahan bisa ngabantos Bapak atanapi amanatna kanggo saweuseui kapayuna atanapi bade unjukan ka pamarentah atanapi ais pangapis pesen kamu sini bangga akhirnya generasi muda dicinta seni orang dibangga seni orang umure piara margi yaitu ciri tradisi cara sadesa mun wadah matung beritna di urang teh aya kene urang Sunda teh contohna tradisi masing-masing untuk urang teh usaha deui apabila cinta karena seni pribadi cinta di bangsa lebar diri jika tadi jati kasih kujunti patutup budaya eta keur bangga atau kamu pemerintah ais pangampi ulah loba teh buka kesempatan seni-seni dieun abus ka nagara urang Pak manawi tiasa maparin contoh seni nu digarap ku Bapak. Mohon Pak. oh tiasa nah ieu contohna wayang golek namina teh baktal wayang buka dina bade nagara lalakon wayang ngantos pagelaran ieu cara ngukir ku ITKI digambar teh dipapas diukir ku dasar laut jadina sapatos kieu tah ieu masih kena hatah teh can dipalitur tah jadina sapatos kieu engke kantun lebetan pokok kanggo udun ditambihan kuci kopi ditambihan deui ku goreng bala-bala kemudian mun aya mun nyameureunna baeud sakitu Kan hatur pamunung kana pangampianana ayeuna abdi saparakanca bade wangsul. oh sawangsul nah hampura we tempatna kieu bade muli mamangga selamat di jalan selamat juga tempat masing-masing muge nya sakitu kabiatur ti Bapak anu aya keun anu dacan alhamdulillah mangga Sampurasun. santes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu,
Mung sakitu wawancara ti kelompok abdi sareng seniman anu aya di wewengkon Cipuya anu wastana Bapa Dalang Ateng Ade Kosasi Sunaria. Nepangkeun nami abdi Kahilasara Azmi, Nepangkeun nami abdi Maulida Mustaqim Ha, nepangkeun nami abdi Azali Adelin, nepangkeun nami abdi Sabina Dinda Regani. nepangkeun nami abdi David Paujan Hajar. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.